Urang doati para wargi tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katina kamari. Carios nyambung nu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Tileksa. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun, mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Dongeng urang kamari teh para wargi nalika urang paturai dina bagian ka-10 kamari teh. Ya dina bagian 11 teh. Tes bagian ka-11. Ayeuna nincak bagian ka-11 para mitra sadaya. Supala teh dipegat ku monyet-monyet, ku para monyet kumargi aya kajantenan. Rupina bae monyet ngabejaan para mitra. Lantaran didinya aya macan tutul mau nu bade maksad nama higana bae mau kabur ya. Malum di leuweung geledegan atuh para wargi sadaya. Mau teh kabur jigana bae para mitra ningali Supala. Maksad rek nekuk Supala namun dibejaan ku monyet. Aduh eta monyet para mitra. Nepi ka kodisa sok sanajan para wargi disebutkeun cenah monyet mah sato ai sato teh para wargi naon teh akal jeung pikiranana deet pisan, sedengkeun manusia anu memang akal jeung pikiranana kacida pisan mulyana para wargi teh bisa ngagunakeun akal jeung pikiran da manusia mah cenah makhluk pangmulia-mulyana moalnya eleh ku monyet. Oh iya para wargi sadaya deh hiji sok aya wae seueurnya. Seueur contoh-contoh nu hade nu ku urang tiasa kapimilik tiasa diguar, lamun ku urang diguar tuluy diguar langkung jero tiasa kapenak para mitra, insyaallah kapenak. Sari pati kata anu teh cariosan mutiara anu kacida pisan priyogina ku urang dipimilik nyaeta wargi sadaya. Mangga wilujeng ngadangukeun para mitra carios nyambung judulna nyaeta Musuh Warisan karya Tileksa. Saterusna Supala cumarita. Para monyet sakabeh kula teu bisa terus-terusan cicing di ieu tempat. Lantaran kula mah keur lumaku, keur aya di perjalanan. Tah kulantaran kitu lamun aranjeun hayang salamet teu direweg ku maung, caricing di dieu ulah ka mana-mana. Hari si maung tutul kukula rek disingkahkeun, sangkan teu ngaganggu ka aranjeun. Yuk kaula rek indit. Cek Supala bari karayap mapaidahan kain doyong terus luncat ka dahan kain sejen. Teulila gurawil kelayang kep nyekel kana dahan kai. Karayap mapaidahan kai teu beda ti jeung monyet. Buguh monyet meuni carolohok bengong nempo manusia nurutan monyet. Siga naon? Lawan orang ningali monyet menjaya sirkus, ieu rasanya ningali manusia di sirkus. Da cacakan lawan monyet bisa nyarita mah kawas manusia moal burung rame pating alaleuh, pating areueuh, pating garo godeg meureun para mitra. Ari maung tutul jigana bae kabita hayang buru-buru ngahakan awak manusia. Barang Supala ningalkeun monyet si maung tutul nuturkeun ti handap bari teu boleh tanggah ka Supala. Lantaran dibanding-banding awak Supala jeung awak monyet pika uruyeun kene awak Supala. Aduh bogo para wargi sadaya dibandingkeun jeung monyet cenah pait. Maung ieu cenah lah nu amis gahar cenah. Tapi pikeun Supala mah teu batak geumpeur lantaran baheula waktu keur diwarah ku Ki Banyuwening. Sapopoe mineng papanggih jeung bangsa maung nu matak sanajan dituturkeun ku maung oge teh galider. Supala teh manehna jongjon gugurawilan dina dahan-dahan kai nurutan monyet. Beuki lila, beuki jauh tungtung nama les tangkal kai nu pinuku para monyet teh teu katempo deui. Ali si maung tutul tetep poe nuturkeun Supala jiga nu panasaran. Sanggeus lila reg Supala eureun heula lumampahna sarta mongkok ngomong ge sorangan. Sigana geus jauh pisan ieu mah ye. Si maung tutul ku aing kudu ditinggalkeun ngarah pisah jeung aing. Cek Supala bari panoneuteub kana maung tutul nu harita teh ngilu eureun deui. Sanggeus ngahuleng sakedeung jung Supala nangtung sarta cileng pelesak bros. Nembus jang dauna nu kacida kanalna les Supala teu katempo tina bakating ku tarik-tarikna luncat terus ngabelesat. Maung tutul meuni kekereuceuman bakat ku kaget nempo udaganana geus kabur meningan sakilat. Tungtungna berak maung tutul tedepa bari letah ulal elol ngaletakan bibir jigan kumetap lantaran kahakananana kalaka kabur. Namun manusia mangarasahan heueul meureun dan saukur bisa nireuyan ciduh ari buntut kupat kepot nyapuan kalakai anu ngalideg didinya. Tekung silya antarana para mitra corelat awak Supala jojorelatan bakat ku tarik-tarik naluncat.
dan daunan kadupak meni rabeng jika katebak angin muka cida gedena. Helet sawatara waktu corelat celeng celek supaya supalani cak lemah. Manehna nangtung bari nulak cangkeng. Oreng harita teges anyog ke tempat Ki Banyuwening. Tapi barang supala geus nepi kadinya meni ngarenyag sataker kebek. Lantaran imah Ki Banyuwening ngan tinggal urut wungkul. Di ditu di dieu pasolengkrah rupa-rupa kai urut dangdaunan. Urut dangdanan imah kabeh geus baruruk malah geus loban supaan. Ari disabudereun eta tempat. Remet ku jujukutan nu pajejet jeung areuy-areuyan. Urut kebon geus gamblung malah balong geus pinuh ku ganggang jeung eceng gonok. Sajongjongan mah supala meningah huleng bakat ku kaget. Panon molohok neuteub kana tumpukan kai anu geus aduy. Dina kaayaan kitu hiliwir aya angin leutik nebak. Kana beungeut supala dibarengan ku recetna sora manuk. Jika geus kitu kuduna angin leutik teh ngalilirkeun supala nu keur baluweng. Gebeg supala rada ngarenyag sarta pok ngomong sorangan bari ngusap beungeut. Nah kamana Ki Banyu? Imahna ruksak, balong bok-brok, kebon gamblung. Buah-buah Ki Banyu teh. Piraku tapi cek supala bari ngusap deui beungeutna. Manehna teu waniun kebat nyarita sok sanajan dina hatena boga pikiran yen Ki Banyuwening teh geus tilar dunya, tapi kulantaran can puguh karuhan jadi teu waniun ngedalkeun bisi salah kecap. Sanggeus ngahuleng sakedeung terus supala ngalengkah lalaunan muru kana tumpukan kai nu pasolengkrah. Barang geus deukeut gancang supala ngaburak barik eta tempat bisi Ki Banyuwening karuang. Tapi geus kira-kira setengah jam ngubrak ngabrik tumpukan kai teu aya laratanana pisan. Nu kapanggih ngan ukur parabot dapur nu geus ruksak, patumpang tindih jeung kai bobo. Sanggeus sakabeh tempat diburak barik, jung supala nangtung bari pok ngomong deui sorangan. Beuh, cilaka teu kapanggih tapak-tapakna acan. Nah kamana nya angkatna Ki Banyu teh? Lamun nempo kai-kai nu geus barobo mah jigana geus heubeul ieu kajadian teh. Tapi naon anu jadi sababna atuh? Nah aku angin puyuh itu atawa diranyah ku sasatoa. Kapaksa aing moal bisa buru-buru balik ka Ciborelang. Aing moal ti Brasare lamun can manggih laratan Aki Banyu. Aki Banyu teh najan kumaha bae ge da, kaayaanna tetep kudu kapanggih ku aing. Lamun jumeneng keneh kudu kapanggih tempatna. Lamun geus taya di kieuna kudu kapanggih layona atawa kuburanana. Aki suma ngagera antosan ku salira Aki. Ieu abdi pun supala bakal milarian salira Aki sok sanajan kedah ngojay di sagara seuni. Temal supala bari ngeluk tungkul niteup kana bumi. Jiga nu menta disaksian yen manehna geus ragrag ucap pikeun neangan Ki Banyuwening sanajan ka mana bae oge. Sageus ngadua sakedeung ngleos supala init ninggalkeun tempat Ki Banyuwening nu geus hancur. Supala leumpang ngalenghoy jiga nu capenaker. Dina beungeutna ngalangkang hiji rasa nu nanakeun keur tunggara. Tapi sanajan kitu pikeun supala mah cadu ngaluarkeun cimata. Lantaran hatena geus keras moal ku ata-ata. Tapi lain hartina teu boga rasa perasaan, ieu mah nanakeun hiji satria nu pantang ngaluarkeun cimata di mana manggih kasedih. Lamun manggih kabungah tara seuri nu kaleulewihi, tapi cukup ngucap alhamdulillah. Kitu tabeat supala dina danget harita, lantaran geus asak latihan ti lelembut. Dina lumampahna neangan Ki Banyuwening. Supala ngagunakeun perhitungan anu mateng, asak pisan. Lantaran lamun samarang mah tangtu ogengan saukur neakeun waktu jeung tanaga wungkul. Supala leumpang muter ngurilingan sabujureun tempat Ki Banyuwening. Beuki lila beuki ngagedean bari nitenan kaayaan di sakurilingna. Ku jalan kitu moal aya hiji tempat nu teu kapariksa sok sanajan neakeun waktu nu kacidalilan. Tapi bisa yakin yen unggal tempat bisa kateang. Tapi nu dikurilingan ku supala beuki lila beuki lega bae. Malah harita panon poe geus ampir surup tapi teu disusud can bisa katimu. Nu disungsi can bisa kapanggih. Sarta can aya laratan-laratanana acan.
Sanggeus kaayaan jadi poek keren supala eureun heula lumampahna ge gek diuk dina akar bari pok nyarita. Sapoe jeput aing ngider tapi can mawa hasil. Sakabeh tempat urut aing latihan baheula geus kaider. Diunggal guha teu ka sampah. Diunggal nusuni teu ka panggih. Nya ka mana aki banyu teh? Satungtung sakuliah ileuweung can kaider kabeh aing moal ka balik ka Ciborela. Cek supala bari jeung nangtung sarta terus ngaleos rek neangan pamonokan anu sakira aman. Kaayaan di leuweung harita teh geus mimiti rame ku sora-sora sasatuan leuweung anu sok disarada peuting. Sora ajag nu babaung meuni pating cungung patemalan silih tempas jeung baturna. Sakali-kalieun ditema kudu ngagaurna si raja leuweung nu matak maruringkah bulu punduk. Sanggeus manggih tempat anu hade terekela supaya naik kana tangkal anu gede luhur. Hai anu gede luhur. Barang geus aya di luhur gancang neangan kadaka nu ngaran kadak. Geus manggih terus supaya nyelegon dina kadaka nurutan sato leuweung lamun rek sare. Ari dihanapeun tangkal kai nu dipake sare ku supala meuni pating gilisir maung lodaya nu ngambeu bau manusa. Sakapeung para mitra sadaya pating harereng jeung baturna. Jika nu parbut hancengan padahal mah nu diintipna harita keur nginah-nginah we nyelegon bari ngareureukkeun kacape. Kacaturkeun isukna. Panon poe harita geus mimiti nyorot tina sela-sela dangdaunan. Teu lila kuniang supala hudang terus nangtung. Dina dahan kali estu tenang naker teu boga kapaur. Sanggeus katimang alus. Waktuna karayap supala turun mapai dahan anu doyong celeng kurawil clek niclak lemah sanggeus aya di handap pok supala ngomong sorangan bari luaki. Aing geus nincak poe nu kadua dina raraga neangan aki banyu. Kudu ka mana aing leunta ieu? Di wewengkon anu geus kieu nu ieu tetela teu aya pisan laratanana. Lamun kieu kaayaan mah tangtu aing kudu neangan ka tempat anu rada jauh. Sapoe di ieu mah tempat rek disaksra ku aing. Cek supala bari leos ngamimitian deui niang rek neruskeun neang Ki Banyuweni. Kulantaran isu keneh supala teh lumampahna tanginas pisan. Malah dina waktu anu ngan sakedeung oge calanana geus basih ku cai ibun. Nu marurag tina dangdaunan. Bari dibaturan ku sora manuk. Terus supala teh ngasruk ka sakuliah leuweung. Gancangna carita supala unggal poe teu weleh-weleh ngasruk leuweung neangan Ki Banyuweni. Unggal rungkun disusud, unggal nusuni disungsi, unggal buha diteang. Tapi hasilna tetep lebeng teu nyugemake. Kalah ka matak pondok pangharapan. Sedengkeun salila lumampah teh supala teu kararaban sangu sakepeul-kepeul acan. Unggal poe ngan sakadar ngadahar daun dangdaunan jeung bongborosan bumbuahan leuweung. Dina poe nu kalima dek supala diuk luhureun atar kiara. Leng manehna ngahuleng sakedeung mikir-mikir pilampaheun kudu kumaha lampah saterusna. Saterusna para mitra supala ngomong sorangan. Aki Banyu, di mana atuh aki teh ayana? Ieu abdi milarian aki, saupami salira aki masih kena aya di kieuna, pamugi aki kersa masihan pituduh ka abdi kanggo perantawisan angin. Margi abdi ngaraos yakin, yen sadayana angin kagungan Gusti, sadayana bumi kagungan Gusti. Mari salira aki sareng abdi ge sami-sami kagungan Gusti Allah. Kumargi kitu mugi bae, keteran hate abdi sing karaos ku aki. Cek supala bari reupeum sarta ditungkup ku dampaling. Sabot supala peureum ti kajauhan hawar-hawar kadenge aya sora nu gogorobasan. Gancang supala cengkat sarta panoneuteub ka tempat datangna sora. Tekung silila pacenghul aya maung tutul nu kacida gedena. Barang jol matana meuni molotot ka supala. Ari buntut meuni didugusur tina baka tingku panjang. Bulu gomplok ngagebae nyapuan taneuh. Barang nempu aya maung tutul supala colohok bakat ku kaget. Elila pok supala nyarita. Edas geus papangih jeung maung dieu ye. Mun jadi loba maung kutul di dieu, Ari maung belangna kamarana nya? Cek supala ngomong sorangan. Ari panoneuteub seukeut kana beungeut maung tutul. Sakali ieu mah supala teu ngejat kalah ka jung nangtung. Terus para mitra, Elila ngareng kenek.
masang kuda-kuda taki-taki di si Maung Tutul nyerang. Sedang si Maung Tutul nempo Supala taki-taki jika nu ngarasa bunga. Berak si Maung Tutul ngedepung jika ucing rek ngarontok beuri. Matana meni moncorong molotot ka Supala. Tegila berai ramo suku meningalingku muka. Reh katempo jelasna karaku Supala. Kuku-kuku si Maung Tutul menirang was barijil kabeh. Katurug-turug wow Maung Tutul teh calawak nemukeun huntu jeung sihung nurang eteng pika gilaeun. Da cacak lamun lain ningang di Supala mah geus tangtu mata kasima. Tapi ari pikeun Supala mah teu matak jadi pikiran. Si Maung Tutul anu geus siap rek ngarontok teh ku Supala kapalah ka dipelong. Tulila jeleng belesat si Maung Tutul teh ngarontok Supala. Siut dua suku dihias ku kuku nungah nyahiuk rek nyabet beuheung Supala. Tapi Supala henteu cicingin memeh diserangan datang sok maju salengkah bari nyuai suku Maung Tutul. Murek ngorowoti koro hiuk leungeun Supala duanana newak suku Maung Tutul sakilat. Bareng jeung kitu seak suku Supala nu katuhu diangkat sekaligus. Bareng jeung kitu para mitra hiuk keduh gaur si Maung Tutul teh ngagaur tarik pisan. Lantaran dadana diajul ku tuur Supala kalayan kakuatan anu luar biasa. Atuh tumrapna koleang peruk Maung Tutul rubuh sarta tina sumutna kaluar getih. Cenah Supala mundur salengkah bari serepet ngalugas badog. Ari maksudna rek nyabet beuheung si Maung Tutul sangkan tereh palagat. Tapi samemeh Supala ngalaksanakeun niatna, koe jabrek si Maung Tutul teh masang deui kuda-kuda pamacan. Mata kaciri burahay beureum jiga nu kacida nafsuna. Inilah jeleng si Maung Tutul luncat ngaluhuran sirah Supala. Dua dampal suku nu hareup ngahiuk rek nyabok pipi Supala. Ngan untung para mitra, Supala tanginas. Lep Supala ngelok bari muterkeun suku kenca. Atuh kumaha tumrapna para wargi? Uguh we awak Supala nepi ka muter jiga pangal. Bareng jeung ngagogna si Maung Tutul dina lemah, Supala geus nyang hareup deui. Maksudna mah para mitra sadaya kamusuhna jadi Maung Tutul eueuh kasempetan pikeun nyerang ti tukang. Sabab Supala geus taki-taki sedengkeun si Maung Tutul jigana kalah kabeuki nafsu lantaran nempo Supala ngalugas bedog. Podomang si Maung Tutul teh ngarayap bari ngedepung murilingan awak Supala. Jigana bae keur neangan lolongkrang pikeun nyerang ka Supala. Tapi maksud si Maung Tutul geus kajudi ku Supala. Gancang harita Supala muterkeun awak, nuturkeun gerakan musuh. Duanana silih perong, silih ancam pada hayang ngarubuhkeun musuh. Pilila reg Maung Tutul eureun sarta kolebat cileng luncat deui ka luhureun sirah Supala. Lep Supala ngelok bari nyahumbatkeun pedog nyabet ke kemplong Maung Tutul. Siuk bak dua sabetan kemar nangel pisan kana sasaran. Tapi kacida mata kagetna lantaran tetela bedog Supala nu kacida sekeutna teh meuning ngampul para wargi sadaya teu beda jeung hade karet. Sedengkeun si Maung Tutul sanajan teu hasil nyabat beuheung Supala tetep kaitung unggul jeung kacida tanginasna. Lantaran bari luncat meningan sakilat suku hareup ngarawea totopong Supala berat kalayang slek si Maung Tutul teh nagog dina taneuh bari suku nyekelan totopong Supala. Bila terus dijegel ku huntunan urang geteng, sedeng mata meni buburilakan jika nunangtang ka Supala. Ubuh we pikeun Supala meni colohok bengong mata simeuteun. Lantaran kakara harita kabeunangan ku musuh, mangkaning eta totopong teh kaitung totopong jimat, salah sahiji kakuatan Supala, sabab totopong Supala mah warisan titi Banyuwening anu kacida loba gunana. Sanggeus Supala sadar yen dirina kadesa. Sup bedogna diasupkeun kana sarangkana. Sakilat Supala luncat ngarontok ka Maung Tutul. Tapi hanyaka Maung Tutul kacida tanginasna samemeh Supala harita ngarontok si Maung Tutul. Si Maung geus luncat manten ngabalik ka gigir. Pos panarajang Supala ngarontok angin. Sedeng nu dimaksud ku Supala hayang newak beuheung si Maung Tutul. Barang Supala sadar yen manehna geus rumasa eleh gesit ku sato, ngadadak beungeutna pias bakat ku era jeung dirang. Pok Supala ngomong sorangan. Kakara ya aing manggih model satu model kieu. Baheula waktu aing masih kena diwarah ku Aki Banyu, para aya macan bisa ngeleuwihan ka tanginasan aing. Tapi nah si Maung Tutul leuwih tanginas sih. Awas ya.
Cek Supala bari gejelig-gejelig nenjerag bumi 3 kali. Perengdang daunan nuka nageun rabeng maruragan. Bumi alam karasa inggeung lir aya liri. Tapi si Maung Tutul tenang teu jiga-jiga aya kasieun. Padahal sasatuan nu sejen mah pating gurubug terus bur berlalumpatan bakating turiwas. Supala beuki kaget nempo musuh teh riuk-riuk, malah lamun bisa ngomong mah kalah kanang tang jigana. Sabab kaciri matana peuleuh beunta bari huluna hiji deui. Teteh ieu mau kasabelan ya. Cik hayangnya horek dikepung ke jurus angin puyuh sia. Kira ku aing kudu eleh kumaun. Cek Supala bari cilang loncat luhur pisan terus ngablesat ka tukangin si Maung Tutul. Seak si Maung Tutul malikkan sakilat. Samene si Maung nempo ka Supala, awak Supala geus ngablesat di katukanginana. Cilang corelat klek, tapi teu lila cilang diluncat tarik pisan. Kitu jeung kitu salilana. Luncatan muringan si Maung Tutul nepikeun ka leungit jirimna Supala bakat ku tarik-tarik ngaluncat. Nu katempongan gulungan sinar bodas anu ngurungan Maung Tutul. Sedang si Maung Tutul menin muter sehingga pangal nuturkeun gerakan awakna Supala. Sanggeus si Maung Tutul kaciri rada lieureun. Cilang gabrug Supala ngarontok kana puluk Maung Tutul. Kep. Walaupun dipake nyekek beuheung Maung Tutul, tapi blesur cilang si Maung Tutul lumpat gancang naker bari luruncatan. Lumpatna gancang lir kilat, rungkun ditubruk, catang diluncatan, dahan-dahan ulalutik pating gelenceng paregat. Siga nu dibabad ku bedog, lantaran kasabat ku awak Maung Tutul anu kacida gancang, sedengkeun Supala ngarongheap bakat ku kaget. Barang karasa awakna dibawa lumpat, kapaksa muntang meniti paparket, sangkan piragrag kabantingkeun. Dua leungeun tadi rek nyekek teh kalah ka meurit kana beuheung, sedengkeun dua suku meurit kana beuteung Maung Tutul. Lantaran lamun teu kitu tangtu Supala bakal ragrag. Maung Tutul para mitra nu ditumpakan ku Supala lumpatna tarik pisan bari ngegel totopong Supala. Sasatuan leuweung nu kaliwatan manipati gurubug, terus rabeng lalumpatan, kabeh ngarasa reuwas jeung sieun lantaran aya si raja leuweung ngaliwat. Satungtung aya di jero leuweung mah, Maung Tutul teh lumpatna gancang naker. Dina sarog Maung Tutul nepi ka hiji leuweung, terus lumpatna dikenoran bari mapai-mapai jalan satapak, paranti anu ngalasuruh. Dina bros ka kebon euris, terus nurugtug mudun bari seseweket kana sela-sela rungkun saliara. Sakapun sok luncat ngaluncatan jurang nu rada jero, ari Supala. Sanajan si Maung Tutul lumpat jadi kenor, bet boga rasa aneh sabab teu boga niat hayang turun tina tonggong Maung. Malah mah para mitra sadaya. Malah mah kalah ka timbul panasaran, hayang nyaho kana maksudna Maung Tutul teh. Beuki lila Maung teh lumpatna beuki kenor, tungtung namahna geblay lempang biasa. Jeung Supala cengkat yukna jadi ajeg teu beda jeung ditumpak kuda, malah pok Supala ngomong sorangan. Nah gunung jadi leungit Maung teh. Hayangnya horek diantur sia ka hayangna. Kamana we inditna ku aing rek dituturkeun. Tapi naon maksudna ngarebut totopong aing ye? Cek Supala. Bari leungin para mitra ngusapan beungeut anu karasana panas urut ti kakarait kana cucu. Sedengkeun pakaian rarawing balas ti kakarait. Ari si Maung Tutul jiga teu malirek ka Supala manehna jongjon leumpang mapai-mapai jalan satapak. Tukung silila hawar-hawar kadengnya aya sora hayam jago kongkorongo. Oreng si Maung Tutul leumpang ngajugjug ka hiji lembur. Beuki lila beuki deukeut tungtungna srog ka hiji lembur. Kebeg Supala ngarenjag satakar kebek. Lantaran tete lapisan manehna geus aya di lembur Cihaur, tempat Supala dilahirkeun. Mangkaning harita teh keur meujeuhna panas poe meni moreret. Nempo ka ayang kitu pok Supala ngomong deui sorangan. Ai. Nah naon maksudna si Maung los-los ka dieu? Apaan aing mah geus lain urang Cihaur aing teh. Tapi keuneuh lah. Sanyaho bakal aya gunana keur aing. Cek Supala para mitra sadaya bari luak liu. Nempoan kaayaan lembur Cihaur waktu harita. Hate Supala ngadak-ngadak pating seredet. Rusras ka jaman geus kaliwat. Barang sup ka jelombur gawawak sora anjing menimanting pate malanjing baturna. Tapi di saradana teh bari lalumpatan ngajauhan lantaran sieun ku Maung Tutul. Sasatuan ingon-ingon urang lembur ngadak-ngadak reang di sarada bari dordar ninggaran kanan. Malah tungtung nama jalma-jalma pating kotseak bari lalumpatan nuru ka imahna sewang-sewangan.
Dina waktu harita kabeneran pisan si Jured nukir ngobrol jeung Mat Jalil nyaritakeun perkara Citrasena barang ngadenge aya sora nu ribut ok Mat Jalil nyarita. Kumaha atuh para mitra caritana Mat Jalil? Jured, aya naon ha? Meneribut kawas keur muru maung we bari pesta cik tempo sia Jured. Cik Mat Jalil bari ngareret ka si Jured. Gancang si Jured ngajawab bari semu kaget. Mangga Juragan, keun ku jisim abdi urang parios. Jawab si Jured bari jung nangtung terus turun kaburuan. Tapi can ge ngalengka. Gero si Jured ngagero tarik pisan bari luncat ka imah. Jurig tumbak kuda. Jurig tumbak maung Juragan. Tutupkeun panto jurigan. Jurigan juragan. Cik si Jured bari cileng luncat gaduk turna ningar kana taktah Mat Jalil. Blak Mat Jalil nangkarak bengkang bari ngagero ka si Jured. Jured, ari sia eling teh ha? Dicak-cak aing mun asa semblak. Aduh. Tindringeun si Jured. Cik Mat Jalil. Bari korejat hudang deui panon bolotot. Tapi ku si Jured teu dipalire kalah ka gabrug para mitra. Kabun gabrug nutupkeun panto tarik pisan. Terus ditulahkan menipageh sanggeus kaitung aman kakara si Jured nyarita. Aduh, ulah bendu Juragan. Alah, jisim abdi teh teu gaduh maksa cucungah ka Juragan hun. Nanging saupami jisim abdi teu luncat gantos bakal dirontok ku Juragan maung sudah. Alah, ini teh bercanten mah. Mangga tinggal ku Juragan hun itu di luar pulang. Cek si Jured bari neuteub kana beungeut Mat Jalil nu harita keur molotot. Hah? Kumaha dedengian teh? Aya maung? Dia nggak bohong si Jured. Aduh, kira aku jisim abdi wantun nggak bohong Juragan. Cobi mangga tinggal di gera mangga sabaros yakin. Mangga toong tah tina sela-sela bilik nun. Cek si Jured bari nunjuk kana bilik atuh Mat Jalil meuni colohok bakat ku kaget. Kalayan teu loba carita karayap Mat Jalil ngadeuketan kana bilik. Terus nyangan liang nu sakira bisa awas keluar. Malah si Jured ge gancang nurutan. Neangan liang anu ngilu noong rek ngilu noong. Sanggeus duana namarangih liang terus ngarogel noong keluar. Kabeneran pisan maung putu anu ditumpakan ku supala teh harita ngaliwat ka jalan hareupeun Imah Mat Jalil. Atuh puguh kacirieun jelas pisan ku si Jured jeung ku Mat Jalil. Barang breh siak sakujur awak Mat Jalil ngadak-ngadak jadi panas tiris. Tuur nyoroncod meninga geter jiga nu liliniun. Jajantung jadi ratug tutunggulan lantaran ku Mat Jalil mah beungeut supala teh katempona jelas pisan. Malah Mat Jalil apalin ka supala. Bulu punuk Mat Jalil ngadak-ngadak pating puriding pating puringkap. Lantaran para mitra disangkana ku Mat Jalil mah supala rek neangan manehanana maklum ari manusia nu ngarasa dosa mah estu usik saliring dumadi salirana teu boleh asa diudag-udag ku rasa jeung sieun tur hadiwang. Tuh geuning para mitranya jalmi nu ngarasa boga dosa ngarasa rumasa boga dosa salilana diudag-udag ku kasieun jeung kahariwang. Nu mawi para wargi sadaya nah atuh urang make ngalampakeun kalakuan-kalakuan anu nimbulkeun dosa para wargi sadaya. Da ieu nu ku urang kedah diemut-emut. Kedah diemutan ku urang kedah diguar disaliksik para mitra sadaya masing telem kana ati sanubari. Mira mangga jalmi anu naon teh teu naon teh. Teu kagungan kalepatan mah ih cek paribasana tenang we ngah-ngahni. Panggih jeung sasaha bungah jeung bungah bae teu boga musuh nu loba teh duduluran we wungkul para mitra. Pada melan sadi dinten ningkatkeun babarayaan duduluran muncik cenah kecap-kecak kurang mah ningkatkeun nanti ukhuwah Islamiyah para wargi sadaya duduluran jeung papada muslim teh bade kumaha atuh geuning tentrem kaya hirup teh nya para mitra sadaya tentrem tu manina rek kumaha teu tentrem urang hirup papada hirup di alam dunya loba dulur loba nu mikaresep. Atuh kaditu kadieu teh para mitra amprok teh jeung duduluran ngobrol kaditu kadieu rek kumaha teu senangna hirup di alam dunya nikmat karasana para mitra ta ieu mangpirang-pirang nikmat nu karasa ku urang di alam dunya bicara Mat Jalil anjeunna mah srog panggih jeung supala teh reuwas boga dosa kitu mangga urang lanjutkeun Jured eta euy aya manusia tumpak maung euy. Menurutkan pamikir dewek mah itu pertanda goreng Jured.
sabab luka sebut pertada hademanya lamun aya juri tumpak kuda. Sedangkan ieu manusia tumpak mau sia. Kumaha ceuk pamanggi maneh juret? Wawuh maneh ka manusana? Ceuk Mat Jalil. Bari panon molotot ka si Jurod masih keneh nogel noong kaluar. Barang ditanya ku Mat Jalil gancang cengkat sarta pok ngajawab. Leres juragan. Upami aya manusia tumpak maung pertanda awon sun. Margi ayeuna keneh parantos katinga akibatna. Eta teh name ningali wungkul komo saupami eta maung lebat ka ieu bumi kulan. Nah kumaha kacirina ku maneh sia juret? Asa teu kaharti ku dewek macing jawab sekalian euy. Cek Mat Jalil rada reuwasi. Iseur juragan. Kahiji kayan lembur urang ngadak-ngadak rame teu puguh-puguh. Kadua salira juragan meni syuh. Eta meni ngesang kitu no. Cek si juret. Nyarita iwanien kebak. Pok Mat Jalil nyarita bari rada muncereng jigana bae teu nginaheun dikitukeun ku si juret. Teruskeun nyarita naon si juret? Meni naon ha? Meni ngisang-ngisang naon maksudna? Suhun meni ngagibrid yun. Saberos anu muriang panas tiris. Cacakan juragan teh name ningali wungkul atuh komo saupami jalmi nu tumpak mau ungah ka imah. Rupina mah juragan teh bakal luka bakal kumaha kulan. Oh bener euy. Memang dewek di rumah sarada reuwas nampun bieu ngaliwat teh. Tapi maneh wawuh teh ka manusana? Cing hayang nyaho jawab. Nah aku jeung mata dewek jeung si lain teh juret sia. Cik Mat Jalil. Bari gek diuk kawas tadi. Ari yakin pisan mah henteu juragan margi abdi teh teu patos nyidikeun ka jalmina. Kalah ngawaskeun kana totopohna we nu digegel ku maung teh. Naon hartosna teh nya? Tapi juragan uningan teh. Maneh mah teu puguh nyarita teh. Ditanya kalah ka Malik nanya kawas nu teu hideng we. Sok jawab heula pertanyaan dewek. Nah wawuh tah henteu maneh. Lantaran jiga-jiga nama lain manusia anyar nu tumpak baung teh euy. Cek Mat Jalil. Bari ngusapan dadana bangun anu putus pangharapan. Leres juragan. Ari yakin mah henteu abdi teh nanging akan ada deg pangadegna mah asa apal abdi teh. Eta manusia teh asa kantos tarung sareng abdi waktu di datar picung ka pungkur. Dupi jenengan mah pamitu lepat mah si Supala teh. Si Supala lah. Seni Supalemer juragan si Supala tak itu. Cek si Juren. Nyarita rada asa-asa sok sieu nyalahan. Pok Mat Jalil nyarita. Caritaan maneh akur jeung pamanggi dewek. Sawab dewek ngarasa yakin eta manusia teh taya lian iwati si Supala. Tapi naon maksudna ngaliwat ka dieu bari tumpak maungna? Moal keur nyangan dewek mah kitu. Kumaha ceuk pamikir maneh juret cik? Cek Mat Jalil bari netep ka si Juren. Dina roman beungeut beuki jelas ngalangkang hiji kasieun jeung kahariwang nu taya papadana. Cek emutan abdi mah sanes kitu juragan. Eta mah minangka pameran we sangkan katangar ku balarea. Yen si Supala gagah bisa ngelehkeun maung sakaligus bisa numpakanana. Tapi ai saleresna mah taya hartosna teh juragan. Tos lah ulah janten emutan. Ayeuna mah mending antosan we kasumpingan Puang Putra. Cek si Juren. Bari panon netep ka jalan bangun anu ngarasa lewang. Sok sieun Supala balik deui. Ari ieu kajadian teh samemeh Citrasena datang ti Ciloa Kembar. Harita Citrasena masih keneh keur diwarah ku Nagasuni. Ari Mat Jalil pok nyarita deui. Tapi nya lantaran lamun si Supala ngahajan yangan dewek tangtu bakal ungah ka imah euy. Apa nyimang ngaliwat wungkul nya mudah-mudahan we si Supala teh pohoeun ka dewek euy. Cek Mat Jalil. Bari terus ngarobah diukna jadi nangkep tuur jiga nu bingung. Beungeut dangah sarta panon neuteub kana lalangit imah jiga nu milangan wilah. Ari si Jured harita teh teu nyarita deui jiga nu sarua ngarasa bingung. Gawe nangan ngahuleng bae bari ngusapan bitisna. Sedengkeun Supala para mitra sadaya. Nu keur jongjon tumpak maung putul harita teh geus jauh ti lembur Cihaur. Malah sora sasatuan anu reang disada geus teu kadenge deui. Si maung tutul lumampahna tenang estu taya karingrang. Sanggeus rada jauh ti lembur Cihaur, koreleng maung tutul teh leumpang mengko ti jalan gede. Terus norobos ka kebon eurih paselang jeung rungkun manjah. Jalan nu kaliwatan beuki lila beuki nanyak malah tungtung namah jajalaneun teh seseleket kana sela-sela batu cadas anu nang tawing.
tapi pikeun si Maung tutul majalan sakit rarumpil na teh jiga babarieu nakar sakapung-kapung di selang-selang kuluncatan ngaliwatan jurang nugurawe sematak paur. Delila beras ka puncak hiji gunung nupinuh ku batu galede pas langsung tangkal bunut anu ngarumpuyuh. Salila lalu wampah supalamah teu loba pamola. Malah tu nyerita sakecap-kecap acan jon-jon bae jeung cileuk dina tonggong Maung tutul. Waktos nase para mitra deh deui ka dieu heulanya ini urang teraskeun deui.